tes tepi. Ayah. Tes tepi. Juga nepa ayam teh ayah. Alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Gimana wae? Biasa weh. Oh, tapi udah dah telepon. Apaan? Jenuh. Oh, jenuh. Tadi ulah ngidar ke rumah orang. Boro-boro nih. Ayeuna aya keneh. Gitu. Habis ya. Pembaruan, bisa perlu pembaruan. Kamu sini naga cowok mah. Apa betulan? Lain. Itu ngawarga gitu. Wah, ai homestay mah dah. Cari di bumi. Jadi waktunya leluasa. Oh, jadi apa teh? Abah daya priogi. Abah teh boga incu. Gitu. Budak nama kelas genep. Ngan umur nama ayeuna teh geus 30. Nya. Jadi survei heula akan ngadaftarkeun teh KMTS. Oh gitu. Nah, naik Pak RT leus di MTS. Nya, ulang mah di MTS. MTS Hajiha. Ya, Haji. Nya, da kamari mah apa kadinya kagria teu aya Pak RT. Are eta mah manusiane. Nya. Aya. Berarti salah abah teh nya. Salah bener. Ya, ayeuna teh jadi apa teh boga incu. Incuna teh lalaki. Gitu. Incu lalaki eta teh ayeuna teh teh. Apa teh sanajan geus teu usaha. Tapi dah di parunya incu. Bisi pareumeuh logor itu nu itu sakola mah. Harus bisa. Itu. Harus bisa. Maca abah rek naros teh nah kinten-kinten hari incu abah umurna geus 30 tahun diterima gitu di desa sekolah. Hari prosedur sekolah mah 30 tahun mah. Ulah 30 tahun mah. Kumaha gitu? Kolot teuing. Kolot teuing, tapi da budak keneh. Kan bae. 30 tahun yang mereka hayangan geus 30 tahunan. Teu, ieu dongeng nama. KSD nama budak teh umur 7 tahun. Ngan di tiap kelas teh tara naik. Gitu. Jadi Tuh. Eta ge bapak ge titah naik kelas. Ngan manehna teh kalau kacina lamun abi naik kelas kumaha turun hese. Gitu. Nah jadi kumaha ya diterima moal. aja sok wae, aya sekolah ngomong ngahalang-halang ya. Anak bangsa anu bade belajar. Nya. Pamali sekolah ngahalang-halang anak bangsa anu. Budak nama bager. Rajin. Bagus. Kamari oge eta. Bapak-bapak jumahan kamari. Budak incu abang eta rajin. Senang nu jamaah teh di karungan. Baik. Rajin gitu lumayan. Alhamdulillah. Cinte incu teu bangang ngawarah cinte. Jadi nyokot anu bener benernya nyokot. Nya, kan manehna teh ini jumahan teh teu bawa senang. Senapan kitu kudu cokot nu hadena piceun korena paling bawa senang. Teu salah ibu udah mengaplikasikan kata nanti para besar benernya banyak. Gitu. Nyokot tuh benerna. Kenapa tuh diantep? Bener tapi salah. Bener tapi salah, tapi kan baik. Urang tuh bener di dia. Ulah sampai bilang salah. Cing pae. Kumaha ieu? Cing pae pina kondisi ayeuna ieu pandemi teh kumaha? Pandemi mah karena ini buru-buru taat aturan. Nya. Protokoler kesehatan kudu dilaksanakeun. Kumaha kitu? Udah ketika kolot. Kumaha eta? Bangsa. Protokol kesehatan teh kumaha eta teh? Si protokol tehnya. Si protokol kesehatan. Protokoler. Nah, wae. Hiji, misalkan jarak. Jaga jarak itu menang Jarak. Itu menang padukeun. Kedua, menghindari kerumunan massa. Kerumunan massa. Anu loba ieu mah hindari. Gitu. Kalau kan ieu mah kudu bersih, cuci tangan. Cuci tangan. Apabila perlu 24 jam, ayo cuci tangan. Baik saya. Iya. Nah,
abah dulu ngalaksaneun eta protokol kesehatan. Nya. Kayak kena jalur aman. Aman gitu. Wah kena virus. Kena aman. Misalkan pagi ye, abdi ye. Nya, kumaha? Menjaga jarak. Jaga jarak. Jarak. Nah, tong barah di publik. Di bumi oke. Jaga jarak di sini. Oh, jaga jarak. Jaga jarak di sini. Benar. Di sini jaga jarak. Jaga Jauh. jarak. Jaga Jauh. jarak. Nya. Kamu ngamankan diri. Ngamankan Nah, diri. sini aman. Nya. Sini aman. Benar. Jaga jarak ya tadi. Sini ini di kamar belah dia. Nya. Nah, Ali mah di kamar mah anu. Nah, jaga jarak ya Pak. Benar. Dalam keadaan aman. Aman kan? Aman. Lu penting mahal itu. Ulah nak kebiasa kamar. Nah, sini ini jauh-jauh di kamar. Gitu. Benar. Nah, diberi gojo di kamar mah anu gitu ya. Jadi amannya. Aman, itu tuh jaga jarak. Jaga jarak. Udah ditaruh tadi. Oh, ya mau. Jadi kita menjaga matur. Ulah. Ya rahasia. Rahasia. Cengos cek hati-hati lah. Abang kan kamu turuti. Abang mau. Kamu turuti. Apabila perlu, ya apa perlu beradaptasi. Nah, ini adaptasi baru. Adaptasi baru. Ayo satu lina tadi kerumunan. Kerumunan massa, menghindari kerumunan massa. Ya. Dilaksanakan kuring-kuring. Kumaha eta? Kerumunan massa. Rak-rakan. Nah, si kuring ini, Mbak. Ya. Baru meri. Oh, itik. Itik teh ya, meri. Ayeuna meureun aya keuna 500-an. Eta teh kerumunan massa, Pak. Oh, loh. Nah, dari nama kan meri teh angong, Ya. si kuring teh. Ayeuna mah di kanangan. Di kanangan. Si kuring menghindari kerumunan Kerumunan massa. massa. Meri teh seueur massa. Pokoknya Contohna eta gitu ya. benar. Deui salah yang bener nama eta teh nya. Benar. Penting mah menghindari kerumunan massa. Sesuai. Dalam ukuran kerumunan massa, urang bisa dipenjara. Nah, kerumunan massa Kerumunan massa. Ini 10. ya, tidak 500 meri. Ya. Nah, Bahaya. gitu. Nah, si kuring itu meri di kanan pan aman. Benar. Aman. Cuci Apa, oke? tangan. Nah, ini cuci tangan nih, bahaya. Ya. Si kuring cuci tangan. Kumaha? Apabila ya nu, nah ini cuci tangan tiba lagi sok cuci tangan si kuring mah. Cuci tangan. Aya masalah nu gede nya. Keur ngasih kuring Ya. abi mah cuci tangan. Alah benar. Gitu, cuci tangan. Dilaksanakan Pak protokoler. Benar. Aman. 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 Urang dirinya. Nah, gitu, Pak. Ya, Jadi ayat tadi teh jaga jarak, jaga jarak. hindari kerumunan, cuci tangan. Cuci tangan. Abah oge aya beja kena kudu make masker. Masker. Abah salila lockdown kamari. Nguseup eta mapai walungan yang lauk, Ya. eueuh nu nyangut. Ngurek mapai sawah yang belut, eueuh nu nyangut. Cihore. Lauk jeung belut tadi masker. Masker. Gitu. Nah, udah yang belum di lauk. Iya. Di masker. Ah, perlu pakai masker. Apa pokok? Kudu pakai masker. Kudu di masker. Kudu di masker ngobrolnya. Abah jeung kuring, jeung kuring kudu pakai masker. Kieu. Atuh. Iya, liang irung jeung bahan. Oh. Itu panana lain gitu. Eta mah. Oh kieu. Eta mah sarua jeung beungeut ku saweul. Isikan teh panon teh kudu ditutup. Ulah. Ulah ditutup, atuh meureun ti tajong di tutupan dia. Oh, Meureun nu orang mah katingali gitu. Aya abah mah alergi. Alergi kumaha? Alergi. Alergi kumaha? Teh kono. Itu kan bae eta. Teh kumaha? Normal. Sing urang teh kaum ningali nu di wadah. Soalnya nuturkeun mah. Oh, Ti kaum ningali wadah. ai ikan kung siya beja sampai leungit 2 minggu. Nah, nanti keur berapa? Jadi ka bawah. Keur berapa? Keur PDKT. Gimana? Lain. Gara-gara Ya. di wadah. Sabab abah teh teh mengalami di dieu teh. Ah, gitu. Jadi jing nu salajeng teh ieu. Kumaha ayeuna barudak aman di sakola? Aman, barudak mah. Enak aku zamanan ayeuna Nya, anu sebatna cenah new normal. nu normal. Kehidupan baru dalam artian tatanan protokol kesehatan. Oh, Kudu sehat ti bangla. Oke, ulah sehat di baheula. Tah, ayeuna mesti pelajaran barudak ieu di jihad ieu. Nya, Aya dua anu dipake. kumaha?
Dari Dari. online jarak jauh, Pak. Gua luri kompisi guru nang ngadokalan ka rumahna siswa. Jadi siswa mah kafe di bumi. Guru na beraktivitas. Masihan kena HP, terus kunjungan ke bumi, ya guru na gitu. Nah, nama gitu. Sambil ngasosan COVID-19 berakhir. Aiskan ke COVID daya COVID susu, COVID hidup. Kopi atau eta mah. Kopi 18 itu. Mudah-mudahannya COVID-19 cing buru-burunya. Amin. Masalah budak tadi anu tidak akan disoke kadilah. Ai syarat tanah Allah eta Ai syarat mah biasa, bangsa foto wijasa, kakak dan lain-lain lah eta mah. Gede kan kita sekolahnya cara apa? Ayo lebatkeun apodiku simpulnya kan nya kitu atuh Bang. Ari Abah bisa asup sekolah. Bisa asup sekolah. Apa geus umurna geus. Dari dia aja mah kudu nyumpan kena. Aya jalurna Bang. Ka mana Abah jalurna eta? Ka disebutna persamaan. Aya persamaan SMP, ya persamaan SMA. Kita diwadahan ku PKB. Pusat kegiatan belajar masyarakat. Sabab Abah mah teu oga ijazah ti PAUD teu, SD teu. Atuh ijazahna meureun di sini nih, meureun. Teu oga ijazah di ini. Kitu urang nya atuh. Hampura. Diajar we di bumi. Namanya nuju sini nih. Gitu we. Hari Abah eta mah teh bade angkat-angkatan di mangga. Abah mah inget teh keur ngiter. Iya. Terus tempat tadi mah. Kesalnya di lockdown gitu. Sok atuh. Pamugi we sing sehat. Banyak sehatna. Urang anu sadayana sih. Kok nitip budak incu. Siap Pak. Budak teh pan moal dibekelan. Kok wayahna jajana. Kan bae. Kewajiban. Kewajiban guru. Kewajiban. Kan Pak. Nuhun ya Pak. Sakalian. Eta naon teh? Sarana paboriko. Eta meureun SPP pemayar. Nuhunnya. Kadang-kadangnya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Mangga.